Alam dunia geus paciwe bencana datang ngeureuyeun nu maksiat beuki maceun nu ibadah beuki eueuh. Alam dunia beuki keung loba jalma nu malaweung nu doraka beuki anteng kana ibadah teu mayeng. Alam dunia beuki ruksak nu doraka pabalatak pamarentah geus teu mihak ka umat Islam geus mincak. Alam dunia geus pakeu ku bencana angin puyuh loba tangkal anu rubuh katut imah gera runtuh. Alam dunia beuki hancur jalma-jalma geus lalacur silih hewan jeung dulur poho kana alam kubur. Alam dunia beuki poek geus loba jalma nu fasik umat Islam silih ledek ka ulama wani ngadek. Alam dunia beuki angan loba jalma anu sasar kana takdir geus teu sadar maksiat dianggap wajar. Alam dunia geus teu caang loba beja anu mangmang ngabohong geus teu kapalang berita geus nyara rimpang. Alam dunia geus teu angger loba jalma anu lieun ka pasantren beuki minder kana salat ngabalieun. Dunia geus tere kiamat hayu gancang geura tobat geura jauhan maksiat meh bagja dunia akhirat.